Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Suganda dari kelas 10 Akuntansi B. Di sini saya akan membacakan diantara yang bertema motivasi diajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanu dipika hormat Bapak jeung Ibu guru sarta kasakumna rerencangan nuku abdi dipika cinta. Dinten ieu simkuring bade nyanggakeun biantara kalayan judul motivasi diajar. Rerencangan sadayana diajar teh mangrupa kawajiban urang salaku murid. Kalayan diajar, urang bisa ngahontal cita-cita jeung ngajadikeun hirup nu leuwih hade di mangsa nu bakal datang. Memang hoream jeung capena sok karasa. Tapi ingetkeun deui kana tujuan urang. Hayu urang diajar kalayan sumanget ngadengikeun guru, nyieun PR, jeung ngajauhan kabiasaan nu bisa ngalemahkeun motivasi diajar. Jalma nu rajin diajar ayeuna bakal jadi jalma nu dipika resep di mangsa nu akan datang. Kukituna hayu urang sumanget dina diajar pikeun masa depan urang sorangan jeung kolot. Sakitu wae biantara tisim kuring mugia aya mangfaatna. Hapunten bilih aya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.